Apa Cucok sih? banget sih. Cucok teh naon sih? Cucok teh geulis tuh, halisna alus ya. Ya awewe sih teh Di mana sih eta dangdana? sorangan. Cucok. Eta mah kos kalong wewe ayeuna mah cantik. Bisa banget sama kabatur teh Mane oge nu kos kolong wewe mah. Panas banget Oh jambunya ye. Jangan hiji-hijin Parah. Boga milik bareng. Biasanya di dieu teh aya da ye. Ngarujak ngeunah meureun nya. Itu garing ya biasanya sok kuntai. Maju kuntai cenah. Kuntai. Kemana nya? Gede pernah nempok kuntai. Mana? Udah ke warung itu teh. Nu bener. Emberan. Keren banget. Buhutna ye. Harijung. Ka mana mah nembongan we nya. Saruana sih meureun nya. Pahit. Seperti hidup ini pahit. Bisa banget ya iyalah pahit. Yang mau manis-manisnya hirup teh. Jambuna ye Mah kunaon sih curhat wae can boga selek tadi. Anu ngaresikoan eueuh sebagai. Nyanyangan atuh selek tadi bos-bos gerage. Bos naon Aya bos urang daek teu. Jor ararateul. Bisa banget. Tuh kan berkat aing, anak aing jadi juara wartiem. Nya berkat bapana mah moal mantak jadi juara. Oh nya moal mantak. Bapana mah belet nganuhunkeun boga aing, ninina pinter. Nya heueuh. Aina jadi kebanggaan saha lamun juara ieu budak. Kebanggaan kedua orang tua. Nya heueuh, bangga teu sia. Bangga. Nya heueuh. Aina sia sing getol nya usaha. Nya heueuh. Wah, tetangga. Rakur atuh mun kitu. Nya kembe atuh tetangga kumaha garuluhun bae tetangga teh urang ngaliwat. Ayo. Mana kan jalan-jalan ya? Kan jalan-jalan ka mana? Iya, mah jalan-jalan. Tuh gablak duit oge jodoh gue di imah Ya tapi teu naon sih, satahun sakali manehna kan juara. Tapi kan jalan-jalan ka mana? Duit gablak Ka sawah we yuk. Heeh. Mak ngaliwat cenah mah ngomong rek ngaliwat. Heeh, urang di sawah ya neng nya. Heeh. Ngaliwat jeung teri. Ari jaman pinter mah henteu ogoan jalan-jalan ka mana wae. Kudu prihatin ya, kudu prihatin hirup kudu tos mah prihatin. Prihatin kos mah ya keur ngorangnya nya mah tara juara tapi mah jalanna ka sawah, ka kebon. Heeh, senajan mah tara juara oge neng. Heeh, ayo. Tapi si Wardan nurut ka saha tawartin? Ya paling nurut kata tangga bener. Soalnya kan baheula bogoh ka jelema pintar. Heeh, bener ya. Ayeuna kieu, akina henteu tara juara teu pinter bodohnya. Indungna sarua, ninina komo bapakna. Bapakna mah belet. Kudu bersyukur ayeuna bapak incu teh pinter ieu. Dengekeun. Heeh. Cita-cita si Wartehan jadi dokter. Dokter tuh. Kamari ngomongan jadi dukun cita-citana. Maju we. Ulun budak teh ayeuna mah urang pamer lah ka tetangga. Ya, ayo. Kudu pamer wartiem. Soalnya tetangga urang mah bararat. HP we. Ulah sampai ya tetangga teh ngomong eta mah paling oge cenah ge disogok cenah. Ayeuna aing nyogoknya. Nyogok make naon coba ge. Nyogok jeung barang lebok hese mah. Ya heueuh. Geus mah umumkeun. Bro. Si Wardan. Ih ke hayang em. Amel. Itu mah wadah lain. Anu sih sekeluarga besar ye. Menisa eta sakeluarga. Kenaon sih? Ini juga bahagia gitu. Apal oge. Biasa eta mah. Biasa riweuh teh ye. Coba nya kaditu Ka menong sih keunda. Kaditu penasaran eta ya naon sih? Lagi eta mah sok gogorokan teh para rubu teh. Ka menong sih. Naon Mun kitu. Eta tos peren di ditu di bapak. tos teh kitu we mah nya naon teh Nya panaros tadi ge kumaha ditu. tos peren makana tos peren mah urang nyelesaikeun nu urang duaan gitu kumaha ayo iyalah terus eta kumaha perkawis hoyong mobil etah dibahas di wae nya heueuh lah hoyongna ti musim panen Pak nya eta kumaha budak si Asep
Heueuh kudu can nyarios. Ayo mama kumaha eta apaan keur IG ku aya teh serius si Asep serius lah kasih Asep gitu perkawis encis mah nya urang kumaha we gitu nya mun teu aya mah yang penting nyarios heula we gitu kumaha tuh Terus mun aya kakirangan kumaha? nama gampil atuh kayak kakirangan mah kumaha we Kasih bapak ka ditu nambut heula. gampil si bapak da si kirang teh. iya mah ada si bapak mah tos terangeun da aya gitu nyarios kasih bapak cenah si hangon mobil cenah gitu nya sok wae cenah gitu terus kumaha mun misalnya kirang nya kieu cenah ku si bapak di tambihan gitu. Berarti ayeuna mah intina kari bebeja kasih kasih Asep. Asep apaan keur IG ku aya tos nyarios bebeja lah kasih Asep Oh kan kaburu ayana sibuk di ditu wae. oh da ayeuna meureun si Asep engke takeun mah nyarios kasih Tapi Asep warang uih we heula Asepna. telepon we heula si Asep kumaha gitu. Duh, ala aing mending ngenes nya hate mah. Aing rumah tangga jeung si Unang. Meuni teu boga anak-anak acan, coba aing meureun lamun boga anak mah meureun nya paribasana aing teh aya tempatnya lindung jeung anak. Tuh komo ayeuna saman nganterkeun meureun budak. Udah si Unang mah hirupna teh teu bener, manehna mah mabok wae, kumaha rek boga anak. Boga anak mah kudu hiji mah anu nguruskeun mending we meureun paribasana urang geuring teh anu nguruskeun. Rame itu. Komod si itu mah itu. Anakna meuni raweuy meuni 3. Loba anak loba rejeki. Kamarana mangkat sih nya. Cikene perasaan teh di dieu da. Aya naon sih nya meuni panasaran da aing mah. Lain sinarieun eta alalakur sakeluarga biasana mah cekcok wae. Eta mah alalakur. Aya naon sih nya meuni bahagia da beungeutna mah. Kaditu sugan nya. Tong katinggalieun info ieu mah Penasaran Tuh da aing mah nurutkeun we kolot baheula cenah kawin teh tong wakat cenah boga anak, cenah di KB heula sia cenah laganca cenah. Nyaho kitu mah aing teu kong di KB, langsung we anakan Keun we anak aing loba oge Nurutkeun we indung aing baheula mah. Bel. Itu sakeluarga kunaon rame-rame aya naon? Saha? Si Wartin dulur sia. Urang mah geus teu hayang ngadenge Iis jeung dulur oge apan urang mah nya teu hade maneh ge nyaho meureun Teu hade ge atuh Bel da aya turunanana sia teh. Urang mah geus embung hayang nyaho Iis kamari ge mah odah teu narima ka urang ngalabrak sagala masalah si Wardah. Ka urang mah nyumputan kaca maneh di baledog. Aing ge apal sia keur ngobrol jeung si Iem teu sengaja aing lek lewat. Aing nu diomelan mah kumaha odah ku si Iem. Ni ampun teh. Oh nya aing mah karunya Karunya geuning si ayeuna di dieu wae. Tadi saman sia lempot teu si Wardah. Henteu aing teh boga duit, ya aing teh mending ngeuneuh si Iis aya rumah tangga jeung si Unang nya atuh boga anaknya. Tadina kan aing teh tadi KB we ku indung aing. Ya mandul sia. Nya piraku mandul Nya bisin sia mandul teu nya sugan aing kudu ganti salaki sugan nya. Nya ganti salaki ge ari mandul mah moal Nya henteu paribasana ya Iis aing boga anak hiji teuing mah kitu aing nya. Maksudna aing gering teh meureun aing anu nguruskeun bener teu? Emang sia teu boga nu cingcalang acan. Nya si eta kan apal si Unang mah mabok wae kumaha aya rek boga anak. Balik usaha pan pasea. Cenah mah nya anu sok mabok wae teh emang jarang kanu boga anak teh. Nya geus kuduna meureun aing teh ngenesna mah tadi nempo we nu laliwat saman ca aing teh deu aing mun boga anak meureun ca aing teh aing nganterkeun ka sakolahan. Ngenes teh nya eta si Wardah nu aya nu dumuk. Embung kata nu aya mana mah jebak-jebek ka aing segala ngomongna teh punggu embung. Nyawer sia teh naon. Emang sakolana nari kitu si Wardah. Nya teu nyaho pugu aing nanyakeun. Eta kunaon si eta ruang riung di ditu cek maneh cenah. Rumah rame da tuh jeung nini ajeng indungna ajeng bapakna sia. Moal salah manehna mah yo geus ngalabrak jelema di wae. Maju we sia. Apal sungutna si Iem indungna. Manehna mah teh sarwana di kongkolotan wae nya. Aku ngalabrak ajeng budak leutik sia teh jeung si Wardahna. Nya sugan Tadi anakna Haji Dewi meni kuat merong wae cigana sirikeun meureunna. Sirikeun main mah belek.
Nya hayang teh ulah kitu indungna ge mari kuat sa poporongos Anak kitu. nama ranking 100 hiji cenah mah. Anehan mah. Panungtung. Lain anehan meureunnan Ya nya. tigana minung anehan pada wing make baju shield mah. Oh. Lain peda kita teh jelema teu boga meureun. Kok bisa meureunnan? Bisa. Heeh. Nyogok-nyogok duit di mana? Oh nyaho, ayeuna pajerkeun nyogok. Nyogok di mana kita nya? Pintar we. Ya beruntung. Masya Allah keluarga Cemara. Salam ka Bu Haji, salam ka Bu Haji. Heeh. Mak, menangis. Ranking hiji atuh anak wing mah Bu Ih, Haji. Masya Allah. Ranking hiji. Alhamdulillah bangga emak euy. Bangga. Heeh. Neng diberi hadiah teh ku Mama Iem. Oh, nyangke ge dibere Bu Haji langsung ngomong di dia. Ah, Bu Haji mah duit ka anak wing mah. Kasihan Cis. Kasihan atuh. Nya. Ayo atuh, mau nanya teh. Kumaha sih? Neng, Kasihan mah. Tuh. Oh, Neng jajan ya Neng ya. Sabar. Duh, haji-haji mere 20.000. Bae atuh ieu mah. Kalau buat Aisyah teh teu geus dibere. Nuhun Bu Haji. Oh, Ah Haji nuhun ya. Heeh. 25, 25, 50. Alhamdulillah sakit ge ah. Kemarin ngeureuy atunya. Arek kamaran asih meni kos manuk Japati wae ulah tahun. Jalan-jalan geus urusan bila kena, teh amproknya nya. Honeymoon. Kali ame karana gua mere duit ame 20.000, ame 50 masa kali mah. Baik, tahu terima kasih tahu. Nuhun Bu Haji. Tuh, nya iem. Bu Haji mah bageus. Mah ame karana gua ame 20.000. Oh ya bae atuh. Ah mana teh. Ulah sok kitu. Ah sakitu alhamdulillah nuhun. Ayeuna aya salakina Haji meureunna nya. Bisa ditumpakan mah. Tuh bakal no sih. Ayeuna Eta ninina nu bedego ngagantian teh kasihan. Enggeus ngagantian mah tapi henteu full da cak aing teh. Yeuh. Aing teh minta digantian ieu sabenerna Heeh, mah. aing ge nyaho boga duit di mana atuh nini eta. Manehna paling nginjem deui ka Bu Haji. Ah, Ya jiga nama apa nyaho. menang putih gitu. Si Iem weh mayak nu aya ngandelekeun ka indungna sia kos teu nyaho wae ayeuna salakina teh usaha. Aing mah bebeja teh ambeh budakna kapokeun gitu tapi digantiannya. Nyangkona ge ye lamun urang heueuh kolotna mah ka ditu ka imah sia gantian sing bener ulah kok kewowongan ka aing nyalahkeun nya teh hidang tah kan tanyakeun ka sia. Imah ngomong ka aing ngambek ngacacang mit-amit. Aing penasaran da itu urang ka ditu yuk. Hoream aing mah bung urusan jeung keluarga eta bung. Bising kunaon kunaon. Bung bakodo teuing acenah lamun geuring teh mah paling kadenge ke ge aya pagawe desa. Pen aku gering orang bahagia itu sia. Sugana menang rezeki sia teh. Bung paling si imah ka juba jebek ka aing bung aing mah ye aing mah ayeuna mah geus nya aing mah iis nya dulur aing mah kasangkutan doang. Tapi emang bung deukeut teuing bung nyeri hate. Yang itu aing rek ka ditu nya aing penasaran. Sia mah gosip Aisyah mah ipi gosipun we langsung ka ditu. Lain Ya kitu. dengekeun namun cenah heueuh. Aya pembagian naonan mah kue ka aing mah tanya. Sugan babagi teh hidang manehna sugan. Ipi gosipun mah amit-amit langsung panggetapna. Ya Neng, kudu lebih giat di belajar supaya ranking teh ulah kageser ku batur, tetap ranking hiji. nya heueuh nya. Lamun cek emak kita belajar. Nya Ulah heueuh. ulin wae. Tapan ari kieu mah bangga mah oge nya. Bangga lah. Aya naon sih mama ni rame. Si Wardah Anak juara hiji. juara hiji. Oh, nya alhamdulillah atuh Neng. Ranking Pintar. hiji. Anak mana mah belet is. Sakitu ongkona ge ngalakasan Neng. Yang ngalak ka mama bapana lah. Ya ka emak lah, ngarah ka emak. Kamu juara Rio. Henteu. Selamat ya Neng ya, ancisnya. Oh, mere incis. nuhun. Nuhun. 10.000 mere raden. Nya geus teu bae. Itu ge alhamdulillah atuh Oh, yo. Tadi Bu Haji mere nya. Alhamdulillah. Salah lagi. Is nuhun. Sing pintar pertahankeun panutan mamah nya. Selamatnya mah. Ya insyaallah emak arek ngaliwat nya. Oh ngaliwat. Heeh. Dia mah di jah bos eta gede hak anak. Nya kumbe atuh ajeng tatangga rame. nya. Gede hak anak atuh moal Ida mah balik. jambara. Nya engke lamun emak boga incis. Nya. Datang sih ah. Kayak bejaannya. Heeh ke di bejaan. Neng selamatnya Neng ya. Heeh. Eta sirikeun beda anak teu naik. Ye, batur mah bager mere duit ah. Mana dulurna eueuh? Manehna pasti ngomongkeun mak mere sakitu kita ngomongkeun mah lebih gede. Gandeng-gandeng ayo ah. Mana dulur sia? Hah? Si Bella tuh. Itu nyerah. Untuk ge amprok-amprok Mantap lagi acan. ngahina mah ngahina. Oh, kome lamun amprok coba ieu. Nya, Hayang nyaho we. hayang nyaho. Ayo. Eta tadi budak mirip kasanya si Wardahnya. Ka bapana Belegu.
ka indungna Komo. ka ninina Ini na komo tuh sekolah-sekolah acan. da mah ya aya ngaran mirip teu mirip pada ngaran geus pinter mah pinter. Berarti emang teh dituna. Jadi itu geus pinter, keur budakna geulis gitu, pinter. Cuman meni asa heran nungku gitu ti keluarga sederhana mani menang ranking hiji wae dehan. Da geus tong dipikiran. Oh, Ieu mani ngabibita wae duaan naon wae. sis? Oh nya. Oh nyaho, komo aing jarang amprokna. Bogohana lah di dieu mah Nya kahajon daripada ieu tertutup. Baji Naon? si Wardah eta juara hiji. Oh, tadi tas si bere duitnya ya nya. Heueuh nya eta budak Ampe kejar. Alhamdulillah nya. Jeung si ayah keur ngomongkeun eta budak. Heeh. Eta budak nurun ka sa bapana beleguk. Indungna komo. Ini beleguk Bu Haji mah. Naon sih? Teu nyaho atuh. Juga Ninina ninina kok Ninina tuh sakola. Akina Teu nyaho tah Akina mah jigan Akina pinter da geus eueuh. Kan ngalaka bibina Oh. si Bella. Oh bener. Pinter pan eta mah. Pinter sagala, pinter ka ngomong-ngomong si Bella ya mah. sugan ka Akina meureun. Apa kata tanggana? Oh, sirumnya abong deui. Soarane. Oh, ikatan darah. Nah, gitu bisa kitunya Bu Haji. Cigah nama nurun ka si Bella. Aing teh ingat ka si Dina Bella. makanan kan anya si Wardah mah paling mirip parabana nu asin wae nya. Ya paling goreng oncom. Heeh. Teu disapalakeun teko lain eta teh teko. TK. Ya henteu boro-boro jeung nyakolakeun TK. Heeh nya jadi pinter gitu teh budak teh. Tapi alhamdulillah sih ngilu bunga. Heeh, Sugan ke alhamdulillah. eta budak teh bisa ngangkat derajat kolotna is. Terus Abu Haji orang ngaganggu, iya ngaganggu nya. Oh nya Banyak enggerek muka mangkat atunya. tuh. Ayo. Ayo urang reueuh deui ya. Ka mana dia? Ayo. Oh iya. Urang meser es campur. Ayo atuh. Ayo ya. Soala kaya kieu duit eueuh. Pangabutuh loba. Nih ampun teuing. Coba keur kieu teh jolo aing dikawin ku Ceo. Si Ternyata alongan sih juara hiji. eta kuat diiring-iringkeun. Kak meureun sia teh. Mun bangga banget nya. Kos nu pangheueuna wae. Nya bangga atuh beres sia teh juara hiji. Ngerakeun cuman juara hiji sekolah SD Lamun cenah heueuh jadi dokter sugan Lain masalah kituna oncom sia teh prestasi eta teh. Ya batur mah menjadi dokter, takarak rek sombong bedegong ge iis. Jadi dokter kita jadi dokter. Cita-cita hayang jadi dokter. Rek ngagadekeun naon maneh? Nah sakola emang jadi dokter sakola nan teu tinggi. Dia teh menang beasiswa. Geus eueuh beasiswa ayeuna mah. Biasa letter oge mahal banget ayeuna 13.000. Coba aing teu boga beas ayeuna kumaha sih minjem beas iis aing rek ngejo dah. Ngadu sia mah cuma goreng. Sugan aing keur kieu teh anu ngawin nya bos. Si kadi tuh mah kadurusna tuh. Bong Ngucapkeun salamet. Bong jog-jog ting meuni lebay. Ya, sugan aing ke kita anu ngawin nya bosnya, bos beas ke, bos pare, bos naon aing teh nya. Padahal aing ngora kene sakieu mah nya isnya. Ngora kene. Cek si aing sakieu laku mah ka bos. Oh nya laku sia teh. Heuh nya. Aing lamun kawin jeung bos meureun aing mah hipake nya. Nya heuh. Gelang aing meureun reunceuh meureun nya.